Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Adar sutta siung wal arbauna ari pelajaran anu ka-40 salapana fil iqtisadi eta tetep dina martelakeun sigar tengah pituati dina taat li alla tamalla karena supaya ulah bosan naon nafsu awak-awakan. Qala ngadaus Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Yuridu ngersakeun sallah Gusti Allah bikum ka aranjeun al yusra kana kagampangan wala yuridu sareng teu ngersakeun Allah bikum ka aranjeun al usra kana kahesian. Warawa sareng ngariwayatkeun sa Syekhani Bukhari Muslim ani Sayyidati Aisyah ta katam piti Sayyidah Aisyah radhiyallahu muga ngariduan sallallahu Gusti Allah anha ka itu Sayyidah Aisyah. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam sayaktasna kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala eta asup kangjeng Nabi alaiha ka itu Aisyah wa indaha sareng eta tetep di itu Aisyah imro'atun ari awewe qala ngadawuh Nabi man eta saha hadihi ari ieu awewe ieu ari ieu mar'ah qalat ngadawuh Aisyah hadihi ari ieu mar'ah teh fulanatun eta pulanah tazkuru anu nutur ieu Aisyah min sholatiha tina sholatna mar'ah. Qala ngadawuh Kangjeng Nabi, "Mah, naon? Alaikum, kudu netepan aranjeun bima kana perkara tutiquna anu kuat anjeun kana emak. Pa wallahi maka demi Allah, la yamallu moal bosen sallallahu Gusti Allah hatta tamallu sehingga yen bosen aranjeun. Wa kana sareng bukti naon ahabuddini pang dipikaresepna dina agama ilahi munggu Allah ma dawama dan salagi langgeng sa sahibuhu anu bogana ieu din alaihi eta tetep dina din adinu ari agama yusrun eta gampang wala yusadda sareng teu ngabangetkeun atawa ngaberatkeun naon adinu agama wala yusadda sareng teu ngaberatkeun adina kana agama sa ahadun hiji jalma illa galabahu angin ngalindih itu din ka ahad pasad didu maka kudu ngalalempeng aranjeun kabeh wa qaribu sareng kudu ngadeukeutkeun aranjeun kabeh wa absyiru sareng kudu ngabungahkeun aranjeun kabeh wasta'inu sareng nyupri pitulung aranjeun kabeh bil guduwati kalawan lempang isuk-isuk warauhati sareng lempang pas sore wa syai'in sareng kalawan hiji perkara minadul jati tina peuting waktu poek. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Al Bukhari Imam Bukhari. Adarsul khamsuna ari pelajaran anu ka-50na fil muhafadzati eta tetep dina martelakeun ngaraksa ala sunnati kana migawe sunnah wa adabiha sareng adab-adaban sunnah wa nahyi sareng ngalarang anil bid'ah tina pirang-pirang bid'ah. Qala ngadawuh sallallahu taala Gusti Allah taala wa ma atakumur rasulu fakhuduh wa ma jeung kana perkara atakum anu ngadatangkeun kana emak saha atakum anu ngadatangkeun kana emak ka aranjeun sa rasul fakhuduhu maka kudu nyokot aranjeun kana emak wa sareng kana perkara nahakum anu ngalarang rasul ka aranjeun anhu tina emak fantahu maka kudu ninggalkeun anjeun wa qala sareng ngadawuh sallallahu taala Gusti Allah taala qul bejakeun ku anjeun in kuntum lamun aya aranjeun tuhibbuna eta resep aranjeun Allah ka Gusti Allah fattabi'uni maka kudu turut aranjeun ka kami yuhibbukum maka mikaresep ka aranjeun sallallahu Gusti Allah wa yaghfir sareng ngahampura Allah lakum ka aranjeun dzunubakum kana pirang-pirang dosa aranjeun wa qala ta'ala sareng ngadawuh Allah taala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah laqad kana yakin nyata geus aya lakum eta tetep pikeun aranjeun fi rasulillahi di utusan Allah naon uswatun hasanatun tauladan anu alus liman pikeun jalma kana anu aya ieu iman yarju eta ngarep-ngarep itu eman Allah ka Gusti Allah wal yaumil akhir sareng kana poe akhir wa qala ta'ala sareng ngadawuh Allah taala pala warabbuka pala mangka sumpah warabbuka demi pangeran anjeun la yu'minuna teu sah iman hiji jalma hatta yuhaqqimuka sehingga narima hukum jalma-jalma ka anjeun bima dina perkara syajaru anu jadi ieu ma bainahum di antara aranjeun
bainahum di antara jalma-jalma tsumma la yajidu tuluy henteu manggih jalma-jalma fi anfusihim dina hatena jalma-jalma harajan kana karupakan mimma tidak perkara qadaita anu geus ngahukuman anjeun wa yusallimu sareng pasrah jalma-jalma tasliman kalawan pasrah anu nyaan. Wa qala ta'ala sedang ada Allah ta'ala inna makana pastina bukti qaulal mu'minina inna makana pastina bukti qaulal mu'minina ucapan jalma-jalma mukmin ida du'u di mana-mana diajak itu mukmin ilallahi kana taat ka Allah wa rasulihi sareng ka utusan Allah liyahkuma karana yen ngahukuman Allah bainahum di antara na itu mukminin naon ayaqulu yen ngomong itu mukminin sami'na ngadangu abdi sadayana wa ata'na sareng turut abdi sadayana ulaika sareng ari itu mukminin hum eta ari itu mukminin al muflihuna eta nu bagja kabeh. Wa qala ta'ala sareng ngadawu Allah ta'ala fa in tanaza'tum maka lamun parebutan aranjeun fi syai'in dina hiji perkara parudduhu maka kudu ngambalikeun aranjeun kana syai' ilallahi ka Allah wa rasuli sareng ka utusan Allah in kuntum lamun aya aranjeun tu'minuna eta ngimankeun aranjeun billahi ka Gusti Allah wal yaumil akhir sareng kana poe akhir. Warwa sareng ngariwayatkeun sa Syekhani Bukhari Muslim an Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah radhiyallahu muga ngaridwan sallallahu Gusti Allah anhu ka itu Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam katampi ti Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngadawu Kangjeng Nabi da'uni kudu ninggalkeun aranjeun ka kami maka na perkara taraktukum anu ninggalkeun kami ka aranjeun innama ahlaka pastina ruksak sahaman jalma kana anu bukti qoblakum disamemeh aranjeun naon kasratu sualihim loba tatanyana eman waqtilapuhum jeung nyulayaanana itu si eman ala anbiyaihim ka pirang-pirang nabina itu si eman fa idza nahaitukum di mana-mana ngalarang kami ka aranjeun an syai'in tina hiji perkara fajtanibuhu maka kudu ngajauhan aranjeun kana itu syai' wa idza amartukum sareng di mana-mana marentah kami kana ka aranjeun bi amrin kana hiji perkara pa'tu maka kudu ngalakonan aranjeun minhu kana amru ma kana perkara mastatotum kana sakuatna aranjeun. Warawa sareng ngariwayatkeun sal Bukhari Imam Bukhari an Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah radhiyallahu muga ngaridwan sallallahu Gusti Allah anhu ka itu Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayaktosna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala eta ngadawuh Rasulullah kullu ummati ari sakur-sakur umat kami yadkhuluna ta asup itu umat ala jannata ka surga ilaman angin jalma aba anu mungeun ieu man kila diomongkeun waman sareng sajalma ya ba anu mungeun ieu man ya Rasulullah ya Rasulullah qala ngadawu Rasul man jalma atau ani anu turut ieu man ka kami dakhala mangka asup itu man ala jannata ka surga waman sareng sajalma asoni anu nyulayaan ieu man ka kami faqad aba nyata mungeun ieu si eman. Adarsul hadi wal khamsuna ari pelajaran anu ka-50 hijina fi fadli ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam eta tetep dina martelakeun kaunggulanana ahli bumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mahabbatihim sareng mikaresepna ka itu ahlul bait. Qala ngadawu sallallahu taala Gusti Allah taala innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirukum tathhira. Innama yuridu pasti ngarsakeun sallallahu Gusti Allah liyudhiba karena yen ngaleungitkeun Allah angkum ti aranjeun arijsa kana kokotor ahlul baiti he ahli Kangjeng Nabi ahli kulawargana Kangjeng Nabi wa yutahhirakum jeung yen ngabersihkeun Allah ka aranjeun tathiron kalawan ngabersihkeun anu sampurna. Warawa ngariwayatkeun sa Muslimun Imam Muslim an Yazid bin Hayyan katampi ti Yazid putrana Hayyan qala ngadawuh Yazid intolaktu indit kuring ana tegasna kuring wa Husain bin Sairah sareng Husain bin Yasirah bin Sairah wa Amr bin Muslim jeung Umar bin Muslim ila Zaidin bin Arqam ka Zaid bin Arqam radhiyallahu muga ngaridwan sallallahu Gusti Allah anhum ka itu anu kabeh pala majalasna nalikana diuk abdi sadayana ilahi ka Zaid qala nyarios
saha Husain lakod lakita yakin nyata geus pendak anjeun ya Zaidu he Zaid khairan kana anu alusna kathiron anu lobana ra'aita ningali anjeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasamita sareng ngoping anjeun hadisahu kana cariosan Rasul wa gawzauta jeung perang anjeun ma'ahu sarta Rasul wa sholaita sareng salat anjeun khalfahu di satu kangen Rasul hadisna kudu nyaritakeun anjeun ka abdi sadayana ya Zaidu he Zaid makana perkara sami'ta anu nguping anjeun min Rasulillahi ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ngadawuh Zaid ya ibna akhi he anak dulur kaula wallahi demi Allah laqad kabirat nyata geus kolot naon sini umur kaula wa qaduma jeung ti heula naon ahdi zaman kaula wanasitu jeung poho kaula ba'dal ladzi kana sawarehna perkara kuntu anu aya kaula eta ngaraksa kaula min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pama mangka ari perkara hadastuku manu nyaritakeun kaula ka aranjeun pakbalu maka kudu narima aranjeun mama sareng ari perkara la anu teu nyaritakeun pala tukalifuni mangka ulah mara diaranjeun ka kaula kana emak sumaqala tuluy nyarios ieu Zaid koma ngadeg saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman dina hiji poe pina di abdi sadayana khatiban maca khutbah bimain kalawan mawacai yud'a anu di ngaranan khuman tempat huma baina Makkah di antara Makkah wal Madinati sareng Madinah pahamida mangka muji Rasul Allah ka Gusti Allah wasna sareng ngalam Rasul alaihi ka Allah wa doa sareng mituturan Rasul wa zakkara jeung nutur Rasul tsumma qala tuluy ngadawuh Rasul amma ba'du ala ayuhan nas eling-eling he jalma-jalma fa inna ma'ana mangka pastina ari kami basyarun eta jalma yushiku anu deukeut naon aya tia yen datang naon Rasul Rabbi utusan pangeran kami fa ujibu maka nyubadanan kami wa ana sareng ari kami tarikun eta anu ninggalkeun pikum di aranjeun sakolaini kana dua anu berat awaluhuma ari kahijina tina itu sakolain kitabullahi nyaeta kitab Allah fihi eta tetep dina itu kitab al-huda ari pituduh wan nuru sareng cahaya fakhudhu maka kudu nyokot aranjeun bi kitabillahi kana kitab Allah wastamsiku sareng kudu nyekel aranjeun bihi kana kitabullah sumaqala tuluy ngadawuh Rasul wa ahlu baiti sareng ahli bait kami udzakirukum ngelingan kami ka aranjeun Allah ka Allah bi ahli baiti di ahli bait kami faqala maka nyarios lahu ka itu Zaid sah Husain waman sareng eta saha ahlu baitihi ari ahli baitna Rasulullah ya Zaidu he Zaid alaisa nahan teu aya naon nisauhu pirang-pirang istrina Rasul min ahli baitihi eta tetep di ahli baitna Rasul qala ngadawuh Zaid nisauhu ari istri-istrina Rasul lasna eta lain itu nisa min ahli baitihi ti ahli baitna Rasul walakin tetapina ahli baitihi ari ahli baitna Rasul teh man eta jalma hurima anu diharamkeun naon hurima anu diharamkeun as-shadaqata kana nampa sedekah ba'dahu dina sabada Rasul qala nyarios Husain waman sareng saha hum ari itu ahlu bait qala ngadawuh Zaid alu Ali nyaeta keluarga Ali wa alu Aqil sareng keluarga Aqil wa alu Ja'farin sareng keluarga Ja'far wa alu Abbasin sareng keluarga Abbas qala nyarios Husain kullu ari sakabehna haula'i eta keluarga teh hurima eta diharamkeun itu kul as-shadaqata kana sedekah qala ngadahu itu Zaid na'am sumhun wallahu a'lamu bissawab.